Kurang ajar anak-anakan teh. Beki gede teh, beki wani-wai ngalawan kanu jadi kolota. Kamana atunya ari si Usman teh? Kamana atuh Kang? Lain heug ieu mah ieu. Maraban hayam, ngumahan piring, sasapu atawa naon we lah. Da loba atuh pagawean mah. Tapi nah, teu katenyo irung-irungna acan. Komo lamun diogo, mincak hulu meureun teh budak teh. Aing teh kudu buru-buru nyingkah ya. Ti ieu imah. Sabab ieu imah teh jadi naraka pikeun aing. Sanajan aing teh lain sasaha. Aing teh anak bener-bener Bapak Hardi. Atuh ieu imah jeung harta banda kabeh geus diwariskeun ka aing salaku anu jadi anakna. Bapak mah geus puguh aya babagianana. Nah, aing teh asa kieu-kieu teuing nasib teh.